Kebenaran jelemana punten angga ieu mah masalah di hutang geura hampura pisan era-era oge rek nagih hutang butuh pisan duit urang teh pugu sarua urang ge hampura pi can bisa mayar hutang udah dagangna keur sepi geuning kumaha atuh nya. Oh gitu, padahal mah orang teh keur butuh pisan gitu tatangga di rumah sakit. Biaya rumah sakit nak kudu dibayar ku urang. Nah hambat bisa gitu pan tatangga teh boga hutang ka urang tiap ditagih teu mayar wae dikalek ku aing teh da kesel tuh. Oh gitu kek sugan aya ya aya nah aya gini naon ya. Ay, daripada dipacok ay. Ngatun ya urang aya chat ka bogo tapi teu apal isina kan urang teu bisa maca cobaan bang macakeun lah. Kumaha mang isina cetan teh kumaha nah geuning kalah kasedih kitu naon kaboga urang ngajak putus teh ngatu mang mutuskeun teh nama nah pan eta chatna dibaca meureun ari mang pan sarua ya kita bisa maca. Di mana mang? Eta tas di pasar meuli kipas angin. Nah, usum tiris kieu make jeung meuli kipas angin sagala. Puguh ge mang di imah urang mah hareudang wae. Nah, bisa hareudang. Ih, pan di imah urang mah tatanganna ge parah nasan. Mang, ari di dinya lain boga tanggal peuteuy? Boga. Ayeuna buahan teu? Puguhan geus lagi teu buahan. Ah, tadi nama urang hayang keur engke buka puasa. Buka puasa jeung peuteuy, atuh bau meureun. Akeun bae bau peuteuy mah da geus kitu ti dituna, asal ulah bau sungut ti dinya we. Reka mana pi? Iya rek kaharep meuli hayam bakar. Hayam bakar anu gigireun tamal bante lain. Tah ning apal di dinya? Aduh pi, urang mah ngabejaan mun bisa mah ulah meuli hayam bakar di dinya. Nah kunaon kitu? Itu geura api. Nya teu apa gitu, apana teh hayam nu dibakaran teh hayam pae. Nya heula atuh ari maneh. Dimarahan api mending aleuh ieu teh. Eta geus di kabon. Ngan mangik orai gede. Ieu yang buru-buru balik, tingali ngadeg-deg ngompol. Jadi era aing mah ge. Emang orai naon mang menenipkeun ka ngompolan maneh sagala? Orai kobra meni gede. Oh, kakara ningali orai kobra ge nempikeun ka soa komo urang mah teu heula tah oraina katincak. Aing geus kitu, tuluy kumaha? Teu apa pi, da basa urang nincak orai teh langsung pingsan. Sarua we atuh ari kitu mah. Ayo pecah. Leuwih parah eta mah. Mang, kumaha carana mun budak hayang jadi anak soleh? Mun bener hayang nyaho, kurang dibejaan carana. Matak orang nanyakeun oge, puguhan hayang nyaho, sok atuh bejaan urang.
Gampang cara nama. Ganti bae ngaran di dinya. Nah, bet kudu diganti ngaran segala. Pan di dinya teh ngaran Dadan, ganti ku Soleh. Pasti budakna jadi anak soleh geura. Terbalik. Parawe kieu euy. Hujan jiga nama. Pi, keur naon? Iya keur nuan babaturan rek ka dieu cenah. Oh, Pi, urang mah bieu geus di imah babaturan di jalan mangi HP. Wah, hati pisan. Cing mana ningali HP-na? Apan teh dicokot HP-na ge, Pi. Jang naon atuh HP, pan urang oge boga ari HP mah tuh ieu. Wow, belebu. Pi, ngomong-ngomong gitu motor teh geus di servisna cenah teh naik dinu tanyakan. Geus ku sorangan. Naon wae teh nu digantina? Panbel diganti, roller diganti, kupling otomatis ge diganti. Atuh ayeuna mah geus alusnya. Hanger dina tanyakan teu naek. Oh, matakna sok tong nyanyahwanan. Aduh, Mang, orang baik belanya. Keula. Rekamana atuh? Kakaraoge 7:30. Ya bagus teu kuat tuhun dulu. Tumben tara biasana wayah geus nyebutkeun tunuh. Pan biasana ge jam 11 can sare. Puguhan tadi urang geus begadang. Ayo ah.